Abi kali tipan sahur tuh udah mah itu teh goreng patut ya oke pokoknya mah si goblok wae pokoknya mah teh sahur teh deui kieu teh bu kelek cenah bu awak blendok teh udah masalah aja bisa itu Wah teh kita mah ngecet teh. Beneran? Si itu ngomong situ. teh bu blendok bu kelek us pokoknya mah teh Gegabah. Gegabah. Enggak teman. Iya, cerahnya malam minggu. Cerah. Bu, aya we geulisnya. Ya, geus bejakeun cek uing salam gitu. Urang daguan di ditu nya. Hah? Bejakeun salam cek urang. Siap. Siap oke nya tuh. ayo ngomongnya ya teh tuasa ngomong nak teh Abi kali tipan sahur tuh udah mah itu teh goreng patut ya oke pokoknya mah si goblok wae pokoknya mah teh sahur teh deui kieu teh bu kelek cenah bu awak blendok teh udah masalah aja bisa itu Wah teh kita mah ngecet teh. Beneran? Si itu ngomong situ. teh bu blendok bu kelek us pokoknya mah teh Gegabah. Gegabah. Enggak teman. teh Nah naonan tadi mana yang pakai jeung nyebut kos gitu. Hah? Ngeres naon? Tadi mana tuh ke jalma itu nitip. Cenah kumaha cenah? Yakeun cenah lamun urang teh goreng patut, bu Hah? kelek. Nya kitu-kitu. Oh, sok pura-pura pohong. Ih. Nyebut naon di tadi teh? Teuing nyebut naon tadi teh? Juga naon juga berwek. Naon sok sia? Berwek. Teu apal tengah rumasa. Tuh apa sia teh sok make jeung bohong geuningan. Ngomong naon? pokoknya dumukeun urang mah bisi dukun urang fitnah siapa nih Aduh. Naon teh maksudna? Tuh apa? Ngomongnya kos kitu ka aing. Ya, teh. Atuh, itu alwe Siapa? bis. Dia teh kitu. Gandeng saha maneh make jeung kitu? Oh. Kumaha ieu aing? Nah, hujitnya maneh urang dieu lain, maneh teh make jeung nyebut kitu koplok. mata kancet urang awe kawe lah gitu udah mah kawe teh geus sayang di Yeuh, ngomong naon? nya nu siapa kitu mah Astagfirullahaladzim. Aing, kita kanu budi aing mani pusing.